Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ayyuhal walad, ij'alil himmata fir ruh wal hazimata fin nafs wal mauta fil badan. Ayyuhal waladu he anaki, ij'al kudu ngajadikeun anjeun al himmata kana sejak banget cita-cita fir ruhi dina roh. Cita-cita urang kudu dina nguruskeun perkara anu bersifat roh. Wal hazimata jeung kana kaelehan eleh ya, fin nafsi dina nafsu, jadikeun kekalahan itu dina nafsu urang ya. Wal mauta jeung kana maut fil badani dina badan urang. Engke lamun waktuna maot teh nu maot teh badan urang ulah nepi ka maot teh ngaliwatan badan urang nepi kana hate gitu nya. Jadi ada cita-cita mah, cita-cita tinggi urang dina nguruskeun roh, tuluy biarkan kekalahan ada pada nafsumu dan biarkan kematian ada pada jasadmu, jangan sampai pada rohmu ulah ditukeun, ulah dibalik. Ari sejak banget kana badan gitu nya. Tuluy roh eleh jeung saterusna. Li anna manzilaka kana sanyana tempat anjeun, tempat liren anjeun kete eta al-qabru pakuburan. Kuburan ke liren di pakuburan kene. Wa alul maqabiri jeung ahli pirang-pirang kuburan eta yang taziruna nunggu-nunggu ieu si ahlul maqabir ka anjeun. Fi kulli lahzatin dina saban-saban mangsa mata tasilu iraha tasilu nepi anjeun ilaihim kasih ahlul maqabir. Selalu ditunggu-tunggu dinanti-nanti. Iyyaka kudusieun anjeun, iyyaka kudusieun anjeun. Iyyaka wasyarra wa nahwahu nasom mustatirun bimasitaruhu wajab. Antasila kana yen nepi anjeun ilaim ka ahlil maqabir bila zadin kalawan tanpa bekal. Kade nya maot ulah nepi ka tanpa bekal. Pasaran oge teh make bekal mariweuh. Ya lamun dalam perjalanan ka mana-mana wae teu mau bekal mariweuh gitu nya. Sok sanajan bisa wae nepi gitu nya. Ngan riweuh pinuh ka riweuh. Qala ngadausa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar As-Siddiq anu banget jujur. Anu banget ngabenerkeun ka Kangjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar. Radhiyallahu anhu hadil ajsadu ari ieu pirang-pirang jasad eta qafasun ibarat sayang. Apal sayang manuk ya. Eta qafasut tuyuri ibarat sayang pirang-pirang manuk. Awis pablud dawabi atawa ibarat kandang pirang-pirang sasatoan ingon-ingon. Fatafakar maka pek mikiran anjeun fi nafsika dina awak anjeun min ayyihima eta ti anu mana tina tuyur jeung dawab anta ari anjeun kaasup bagian anu mana. Apakah kaasup kana tuyur atau kaasup kana dawab? In kunta lamun bukti anjeun eta minat tuyuri tina pirang-pirang manuk, tina bangsa pirang-pirang manuk al-ulwiyati anu bangsa luhur. Fahina tasma'u maka dina samangsa ngarungu anjeun tonina qabli irji'i ila rabbik kana sora gendang nyaeta irji'i ila rabbik irji'i mangga uih anjeun
ila rabbiki ka pangeran anjeun mangga geura arwi tatiru maka hiber anjeun soidan bari naik ilaan takuda nepi kayen calik anjeun fi aali burujil jinani dina pirang-pirang luhur tempat pirang-pirang surga nya buruj diartikeun ku tempat buruj kan buruj teh naon tempat ieu nya buruj lamun naon sih bahasana teh lamun bulan melewati buruj-burujna gini aya buruj-burujna naon ngaranna teh do bahasa keren teh ini posisi-posisina gitu aya posisi-posisina bulan anu buruj naon ayeuna buruj hamlun afdatun naon lah kitu nya buruj asmaul buruj anu 12 teh geuning zodiak gitu nya dina zodiak eta nya intina ke posisina nya diibaratkeun dina buruj gitu surga ibaratkeun ngalewatan kana buruj kana rasi bintang kama qala seperti yang ngadawuh Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talamun urang termasuk kana roh urang termasuk kana golongan anu bangsa luhur makhluk-makhluk yang anu luhur seperti manuk maka ketika orang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah maka bakal langsung hiber nepi ka buruj tertinggi di surga ihtaza ngageter bergetar naon arsyur rahmani arasy Allah anu rahman min mauti Sa'ad bin Mu'adzin karena mautna Sa'ad bin Mu'adz itu memang lamun jalma mukmin jalma anu saleh aras Gusti Allah teh bergetar ketika orang tersebut ngantunkeun wal iyadu ari nyuhunkeun pangraksa eta billahi tetep kalawan Allah in kunta lamun bukti anjeun eta minad dawabi tina pirang-pirang ingon-ingon sasatoan satu handap maksudnya lain satu luhur kama qala kaya yang ngadawuh sa Allah Gusti Allah taala bari mahluhur sa Allah ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika ari eta kaum eta kal an'ami seperti pirang-pirang ingon-ingon bal bahkan hum ari kaum eta adall leuwih sasar bahkan maranehana nama leuwih sasar fala ta'man maka ulah ngarasa aman anjeun intiqalaka kana ngalihna anjeun min zawiyatid dari tina pojok imah ila hawiyatin nari kana jurang neraka nya ti ulah ngarasa aman ketika urang ngalih ti ieu alam dunya lamun menuju kana neraka kan waruwiya sareng diriwayatkeun naon annal Hasan nyana Sayyid Hasan Al-Basri Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala eta utiya dipasihan ieu Hasan Al-Basri syarbata ma'in kana sainuman cai baridin anu tiis anu seger anu sejuk fa akhadha tuluy ngalap ieu Hasan Al-Basri al-qadaha kana wadah nyandak ieu wadahna kanggo dieutna kanggo ngeueut ngaleueutna wa gusya sareng semaput pingsan sa alaihi Al-Hasan Al-Basri tuluy pingsan can ge dieut wasaqata sareng murag ieu qadah min yadihi tina pananganna ieu Hasan Basri falamma afaqa maka samang-samangsa sadar saha Al-Hasan Basri kila maka ditaroskeun malaka ya Aba Sa'id
ma ari naon eta laka tetep ka anjeun ya Aba Said Abu Said. Aya naon Abu Said? Kunaon gitu ya. Malaka teh gitu. Kunaon ari anjeun Aba Said gitu. Malaka teh. Ma jeung laka gitu nya, lain malun jeung ka tapi ma laka. Malak gitu. Malak naon ari maneh gitu nya mun basa urang namanya. Kunaon ari maneh gitu. Kunaon ari anjeun? Qala ngawalar ya Imam Hasan Al-Basri. Zakartu eling kaula umniyata ahlin nari kana pangarepna ahli neraka. Hina yaquluna nalika ngucap ieu ahli nar li ahli jannati ka ahli surga. Engke di akhirat jalma anu cicing dina neraka teh nya bakal ngomong ngahitoban ka ahli surga. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. An afidu tegasna ngaluberkeun anjeun kabeh alaina ka abdi sadaya ka kami minal ma'i tina cai. Sok atuh coba pasihan cai gitu. Nyuhunkeun cai au mimma atawa tina perkara rozaqo anu ngarizekian sakum ka ranjeun kabeh sa Allah Gusti Allah atawa naon we anu dipasikeun ku Gusti Allah coba ka abdi bagikeun gitu seteng ngajak setengan gitu bedakeun dirinya sok setengan gitu. Ayyuhal waladu he ujang he anaking laukana lamun bukti naon al ilmu al mujarradu anu sepi tina amal ilmu wungkul nya teu dibarengan jeung amal eta kafian anu cukup laka pikeun anjeun wala tahtaju sareng teu mikabutuh anjeun ila amalin kana amal siwahu anu salian ilmu mujarad teu butuh amal geus teu kudu amal cukup we ilmu ge cenah lakana maka tangtu bukti naon nida'u hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min ta'ib panggero hal min sa'il hal naha min sa'il ari jalma anu menta eta maujud kan dina pertengahan malam gitu ya. Pertengahan malam nu kadua nya malaikat ngagero nya Gusti Allah ngagero hal min sa'il aya nu mentan teu hal min mustagbirin naha min mustagbirin ari anu menta hampura eta maujud aya teu nu mang menta anu menta hampura dina tengah malam hal min taib naha minta ib ari jalma anu tobat eta maujud aya henteu jalma anu tobat dalamun kitu mah lakana naonida eta doian anu kasia-sia bila faidatin kalawan teu aya faedahna kan kudu ngadoa berarti sedengkeun ngadoa teh amal istighfar teh amal tobat teh amal gitu lamun ilmu wungkul cukup berarti panggero eta moal aya paedahna. Berarti Gusti Allah teh heureuy meureun gituan mah. Mustahil. Lakinil talibatil fal muqaddam mislu. Yo, lamun cek mantekna mah kitu. Lakinit talibatil fal muqaddam mislu, tapi talina batal, maka muqaddam lagi batal atunya. Waruya sanan diriwayatkeun naon anna jamaatan sanyanyana sekelompok minas sahabati anu tetep ti sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ridwanullahi ari karidwan Allah et alaihim muga tetep ka sahabat ajmain tegasna kasadayana ta sekelompok sahabat eta zakaru nutur nyebut sahat jamaah Abdullah bin Umar ka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
inda Rasulillah cakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngadawuh sa Kangjeng Rasul. Nya menceritakan kealusan-kealusan Abdullah bin Umar. Saur Kangjeng Rasul ni'mar rajulu huwa law kana yusolli bil lail. Nikma eta sabecik-becikna eta di alam atau eta pangalus-alusna. Saha ar-rajulu lalaki huwa ari Abdullah bin Umar. Memang Abdullah bin Umar adalah lelaki yang baik, terbaik. Ngan laukana lamun bukti saha Abdullah bin Umar eta yusolli salat bilaili dina waktu peuting. Oh bakal lebih alus pisan kacida gitunya. Abdullah bin Umar teh lamun manehna salat peuting, daek salat peuting. Tuh aya ngabahasakeun laukana yusolli bilail amal gitu. Aya amal kudu amal. Wa qala sareng ngadau Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Lirajulin kahiji lalaki kahiji jalmi min ashabi anu tetep di pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi ya fulan he fulan la tuksir ulah ngalobakeun anjeun annau makana hees kana sare billaili dina waktu peuting fa inna kasratan naumi sabab saenya nyana loba sare billaili dina waktu peuting eta yada'u membiarkan ya daunnya membiarkan ninggalkan tapi maksudnya membiarkan sehingga ngajadikeun boleh hanya sahibahu kanu ngabogaan naom fakiron kana jadi fakir yaumul kiamati dina poe kiamat sabab loba nya ulah loba teuing sare peuting sabab loba sare peuting mah mantak jadi fakir ke dina poe kiamah ladang ibadah anu paling luar biasa teh ketika malam gitu. Ai kanon teh ayul islami afdal sahabat Islam nu kumaha kanjeng utama teh saur kanjeng Nabi afsus salam wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nas niyam gitu. So tebarkeun kedamaian bere daharan jelema anu butuh gitu nya jeung salat dina waktu peuting nalika batur jalma-jalma sarare gitu. Eta pangutama Islam, amal Islam. Ayyuhal waladu he anaking wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ari ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak eta amrun parentahan. Aya amar dirinya fatahajjad manana wa minal laili sareng dina sapalih wengi fatahajjad maka tahajud sira ti tahajud anjeun bihi dina al-lail nafilatan dari jadi tambahan lakapikeun anjeun nafilan jadi tambahan jadi sunat gitu. Jadi tambahan pahala wabil ashari hum yastaghfirun ari ayat wabil ashari hum yastaghfirun eta syukuran maknane wabil ashari jeung dina pirang-pirang waktu sahur hum ari sahabat eta yastaghfiruna nyuhunkeun hampura ya sahabat jalma-jalma mukmin jalma mukmin dina waktu sahur sok marenta istighfar ka Gusti Allah tadi teh bersyukur wal mustaghfirina bil ashari dzikrun ari ayat wal mustaghfirina bil ashari eta dzikrun jadi zikiran wal mustaghfirina jeung pirang-pirang jalma anu nyuhunkeun hampura bil ashari dina pirang-pirang waktu sahur qala ngadau Kanjeng Nabi alaihi salam salah satu aswatin ari tilu pirang-pirang sora eta yuhibbu mikaresep hakana salah satu aswat saha Allah Gusti Allah taala sautud diki nyetena kaiji sora hayam jago nu sok ngahudangkeun samemeh subuh kongkorongok
Wa sautu zikri jeung wa sautul ladzi jeung sora jalma alladzi yaqra'ul Qur'an alladzi nyatana wa sautul ladzi jeung sora jalma yaqra'u anu maca sa alladzi al-Qur'an kana al-Qur'an eta suara anu dicintai ku Gusti Allah. Wa sautul mustaghfirina jeung sora pirang-pirang jalma anu nyuhutkeun hampura bil ashari dina pirang-pirang waktu sahur. Qala eta tilu sora anu dipika cinta ku Gusti Allah. Wa qala ngadau sa Sufyan Tsauri Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaihi. Inna Allah sa'nya Allah tabaraka bari maha berkah sa Allah wa ta'ala sareng bari maha luhur sa Allah eta khalaqa nyiptakeun sa Allah rihan kana angin tahubu anu niup yeurih bil ashari dina pirang-pirang waktu sahur tahmilu anu mawa irih al azkaro kana pirang-pirang zikir wal istighfar jeung kana istighfar ilal maliki kadat Allah anu ngarajaan al jabbari tur anu murbawi sesa. Wa qala sareng ngadausa Imam Sufyan Ats-Tsauri aidon deui idza kana di mana-mana wujud tinemu naon awalul laili mimitina peuting yunadi maka ngagero saha munadin anu ngagero min tahtil arsy di sahandapeun aras ala liyakumil adidun ala eling-eling liyakum gerah hudang saha al abiduna gerah ngadeg nya saha al abiduna pirang-pirang ahli ibadah mimiti wengi harudan fayaqumuna maka ngaradeg ieu abidun wa yusalluna jeung salati abidun makana perkara sya'an ngesakeun sa Allah Gusti Allah salat ahli ibadah mah dimimiti peuting tuh nepi ka tengah wengi nepi ka tengah-tengah peuting soma yunadi tuluy ngagero deui saha munadin anu ngagero fi syatril laili dina tengah peuting ala liyakumil qanitun ala eling-eling liyakum gerah hudang gerah ngadeg saha al qanitun pirang-pirang jalma anu wungkul ibadah qanitun ma anu ngawungkulkeun kana ibadah kahirupan teh wa yaqumuna maka ngadeg ieu si qanitun wa yusalluna jeung salat ieu qanitun ila sahari nepi ka waktu sahur fa idza kana maka di mana-mana wujud tinemu naon as-sahru waktu sahur nada maka ngagero saha munadin anu ngagero ala liyakumil mustaghfirun ala eling-eling liyakum gerah hudang sa'al mustaghfiruna pirang-pirang jalma anu menta hampura fayakumuna maka ngadeg ieu mustaghfirun wa yastaghfiruna jeung menta hampura ieu mustaghfirun fa idza tala maka di mana-mana bijil naon al fajru fajar nada maka ngagero sahamunan anu ngagero ala eling liyakum gerahudang gerah ngadeg saal ghafiluna pirang-pirang jalma anu lalai fayakumuna maka ngadeg ieu al ghafilun min furushim tina pirang-pirang amparana ieu si ghafilun kal mauta hale seperti pirang-pirang jalma anu maut nusyiru anu dibangkitkeun ieu mauta min kuburihim tina pirang-pirang kuburan si mauta. Jadi level pertama abidun hudang timimiti peuting nepi ka pertengahanana
Di tengah-tengah nepi ka waktu sahur adalah qonitun. Di waktu sahur nepi ka fajar adalah mustagfirun. Geus bijil fajar mah eta bagian gofilun. Anu kaporotan pisan nepi ka bijil pana matahari kumaha. Eta mah bablasun ya. Ayyuhal waladu he anaking. Ruya diriwayakeun fi wasaya Luqman dina pirang-pirang wasiat Sayyidina Luqman al-Hakimi anu bijaksana. Libanihi ka anakna ieu Luqman naon anahu sanyana Luqman eta qala ngadawuh ieu Luqman. Ya bunayya he anaking la yakunanna ulah jadi temenan ulah bukti temenan naon addiku hayam jago eta akiasa leuwih pinter mingkat tibatan anjeun jang ulah eleh ku hayam jago naon kitu yunadi keketok kongkorongok gitu nya yunadi kongkorongok ieu hayam jago si adik bil ashari dina pirang-pirang waktu sahur wa anta bari ari anjeun eta naimun keur sare keneh hees keneh walaqad asana sareng yaki teman-teman gawe kahalusan sahaman jalma qala anu ngucapkeun saman syiron kana syiran baharna bahar tawil to'ab asobat bisa maiha 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 fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun laqad hatafat fijun hilairin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimun kazibtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil bukail hamaimu wa az'umu inni haimun zu sambabatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Laqad hatafat yakni teman-teman berkicau nyawara fi junhi lailin dina tengah wengi naon hamamatun manuk dara manuk merpati dina tengah wengi nyawara ala fananin luhureun dahan tangkal luhureun dahan tangkal dina luhureun dahan tetangkalan wahnan bari apes suarana lirih-lirih kayak gini atau perukututnya biasanya tut ini lamun tengah penting sokanya suara perukutut salah merpati kumaha ari suara merpati kumaha apal teh asal teu nyoraya merpati ya
Nyepru putut baru maksudnya teh. Atau emang aya solaan merpati. Wah ini jeung sanyanya kaula eta lana imun yakti keur hees keneh. Aduh, perkutut mah disada nya nyawara ari urang mah sare keneh. Kadzib tu bohong kaula. Wa baitillahi demi Baitullah. Demi Makkah, demi Ka'bah. Lau kuntu lamun bukti kaula eta asyikon anu banget cinta ke Allah. Lama sabakot maka yakti moal miheulaan ni ka kaula. Moal miheulaan bil bukai kalawan ceurik naon alhamaimu pirang-pirang manuk merpati. Lamun bener orang cinta ka Gusti Allah cenah. Moal kapiheulaan ku manuk nyuara gitu. Bohong berarti kaula teh ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku unggul, ngaku cinta, ngaku demen. Wa azumu jeung nyangka kaula. Ngan saukur nyangka ngaduga ini saanya kaula eta imun anu bingung, anu kebingungan. Zu sobabatin anu ngagaduhan angen-angen rindu. Anu ngagaduhan angen-angen rindu ka Gusti Allah. Li Rabbi ka pangeran kaula. Bohong berarti urang teh ngan saukur ngabohongnya, menduga hayalan, ngahayal wungkul, ngaku-ngaku bahwa kabingungannya, kapengpeongan ku Gusti Allah, jeung rindu ka Gusti Allah. Fala abki tuluy teu ceurik kaula wa tabki hale ceurik naon albahaimu pirang-pirang ingon-ingon. Hele ku sato. Ayyuhal waladu he anaking khulasatul ilmi ari intisari ilmu, kesimpulan ilmu eta anta lama yen nganyahokeun anjeun atau ata kana taat wal ibadata jeung kana ibadah mahia ma eta naon hiya ari taat wal ibadah tanya intina nya ilmu teh urang kudu apal naon taat, naon ibadah. Inti nama segala ilmu apapun inti nama urang kudu apa naon taat, naon ibadah. Iklam kudu uninga anjeun. Anna ta'ata kana sanya ngaran taat wal ibadah jeung ibadah. Eta mutaba'atus syari'i. Turut kanu ngadugikeun syariat berarti kangjeng Nabi nya lamun anu ngadugikeun syariat lamun kanu ngadamel syariat Gusti Allah kan asyari Allahu hakikatan wa rasulu majazan syari teh Gusti Allah hakikatna tapi kangjeng Rasul majazi urang mengikuti kangjeng Nabi anu nyariatkeun hukum anu nyariatkeun Islam syariat Islam mengikuti kanjeng Nabi fil awamiri dina pirang-pirang parentah wan nawahi jeung dina pirang-pirang cegahan mengikuti nate bil qauli kalawan ucapan wal fi'li sareng padamelan jadi ucapkeun sareng dipidamel yakni ngamaksud ieu qail nya maksudna teh Imam Ghazali nya kullu ma ari saban-saban perkara taqulu anu ngucapkeun anjeun wa taf'alu jeung midamel anjeun wa tatruku jeung ninggalkeun anjeun eta yakunu bukti naon kullu ma eta biqtida syar'i kalawan anut kana syariat segala sesuatu anu diucapkeun, anu dilakukeun, anu ditinggalkeun eta teh kudu atas dasar mengikuti syariat. Cek syariat if'al maka pidamel, cek syariat wala taf'al maka ulah pidamel. Dan secara umumnya
hukum syariat teh naon teh berotasi dina dua hal, if'al wala taf'al eta. If'al sok pigawe, wala taf'al ulah pigawe. Eta. Ngan urang nganyahukeun if'al wala taf'alna teu bisa langsung gitu nya da urang mah. Can paham karena alat-alat istinbatna, karena cara-cara istinbatna sehingga bisa mengikuti para ulama. Kama lau sumta secara yen lamun puasa anjeun yaumal idin dina poean lebaran. Wa ayyamat tasyrik jeung dina pirang-pirang poean tasyrik. Takunu maka bukti anjeun eta asian anu doraka. Lain waktuna atuh. Cek syariat bahkan ku syariat dicarek dilarang ulah puasa dina poean lebaran, dina poean tasyrik. Ari ieu malah puasa. Tuh, berarti ieu mah teu lain taat, lain ibadah. Karena disebut taat, disebut ibadah mah mutaba'atus syari'i fil awamiri wan nawahi. Sok sanajan rupana rupa puasa, tapi waktuna henteu menerang, ya lain taat. Lain taat. Bahkan lamun aya patekadan ngahalalkeun dina puasa dina poe anu diharamkeun eta jadi kufur, jadi murtad. Ngahalalkeun perkara anu haram cek syariat. Aw sholaita atawa malah salat anjeun fi saubin dina pakaian magsubin anu meunang ngagosok. Wa in kana tale sanajan bukti naon salat eta surata ibadatin lupa ibadah. Tak samu maka dosa anjeun. Dosa haram tentunya, salat teh haram tapi sah. Salat teh haram tapi sah. Sah nama khitab wado ari haram, nah khitab taklif. Sah ngan haram, lamun haram berarti menang dosa. Aduh. Ayyuhal waladu he anaking yan bagi sayogya laka ka anjeun naon an yakuna yen kabuktian naon kauluka ucapan anjeun wa fi'luka jeung pada melan anjeun eta muwafiqon anu ngakuran li syar'i kana syariat. Tuh nya. Sebenarna mah anu urang mah memang tiba heula ge ieu na teh nya prinsipna teh kudu akur jeung syariat. Memang tiba heula kitu kan, kudu akur jeung syariat berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis. Ngan urang mah tara ngajual Al-Qur'an, tara ngajual al-hadisnya. Ku babasaan teh, kembali kana Qur'an, kembali kana hadis, tara kigituan. Di pesantren mah tapi diaraji. Tafsirna di ngaaji, hadisna diaji, kitab fikihna diaji, jeung ilmu-ilmu parabotna. Ta'ari batur mah sok ngagaungkeun teh kembali ke Al-Qur'an, kembali kana al-hadis, parabotna teh diaji. Macana teh terjemahan. Tuh sebenarnya mah urang leuwih berhak ngomong gitu teh nya. Nya kalangan santri anu leuwih berhak ngomong gitu teh. Urang nya soalna kitab-kitab anu diaji teh ngomongna kadar itu kan. Ngan santri mah tara ngomong gitu teh teu wantun gitu. Teu wantun teh bisi sok teuing gitu nya, sok suci teuing meureun. Padahal mah memang eta nanti kudu ditunjukkeun nya bahwa eta teh lain jang manehna wungkul, lain jang kelompok manehna wungkul, justru urang mah tiba heula atuh euy maneh ka mana wae gitu. Maneh ka mana wae ayeuna karek kembali gitu. Karena al ilmu ari ilmu wal amalu jeung amal bila tidak syar'i kalawan teu anut syariat, teu mengikuti syariat eta dolalatun sasar. Wayan bagi jeung sayogya naon lakapikeun anjeun naon an la tagtarwa yen ulah katipu anjeun bisyabhi kalawan ucapan anu aneh. Watomatis sufiyati jeung pirang-pirang ucapan anu aneh kaum sufi. Karena memang ahli-ahli tasawuf bahasa-bahasana sok aya bahasa anu teu kapaham ku awam. Jadi ulah ari awam mah
ulah orangnya, sehingga kan dina hikam aya jang arifin, aya jang wasilin, aya jang salikin, aya jang muridin. Tah urang kudu bisa nyampaikeunana nu mana nu jang awam. Ya. Berarti nu jang awam kan ilmu mauidhah hungkul. Ulah makomat robaniyah seperti itu. Maka hartieun bisa jadi katipu gitu. Bisa katipu. Tah urang ulah katipu ku perkara kitu. Satoh teh bahasa-bahasa anu nyelenehnya. Sok aya geuning nya Gusti Allah aya teu Siti Jenar aya di bumi teu aya mah Gusti Allah. Tah eta teh satohatnya, satohnya sufiyah. Kelompok sufi sok kararitu tah. Kade urang ulah katipu kudu kararitu gitu nya. Ulah katipu lain berarti naon teh eta teh salah gitu nya. Hakikat nama gitu nya urang bisa ngarahkeun kana bahwa eta teh bener maksudna mah. Cuman urang ulah katipu gitu nya. Li anna suluka hada tariqi karena ngambah ieu jalan eta yakunu bukti naon suluk eta bil mujahadati kalawan merangan nafsu. Ya. Metode ahli sufi mah memerangi hawa nafsu. Wa qat isyawatin nafsi jeung megat syahwat nafsu. Metode pemurnian jiwa, pembersihan jiwanya. Wa qatlu hawa jeung ari maehan hawa nafsu eta bisaifir riyadati kalawan pedang riyadoh. Ngalatih jiwa, ngolah jiwa ku amal-amal anu hade. La bitom mati lain kalawan pagawean anu aneh wa turahati jeung pagawean anu teu guna. Wa'lam jeung kudu uninga anjeun analisana kana sanyanya naleta al mutlaqo anu dilepaskeun anu dikencarkeun letah teh bebas ngomong ka ditu ka dieu abongnya eueuh tulangan wal qalba jeung hate al mutbaqo anu ditutup al mamlu'a anu dipinuhan bil ghaflati kalawan lalai kalawan poho wa syahwati jeung syahwat eta alamatus syaqawati ciri cilaka hate anu kitu mah letah anu dikencarkeun nya dikencarkeun teu make aturan ngomong teh sakadaekna hate anu dipinuhan anu ditutup anu dipinuhan ku lalai kan kaya fayasuku qalbun suwarul aqwani muntabiatun fi mir'atihi gitu ila akhirih teh. Faida lam takul maka di mana-mana henteu ngabunuh anjeun nundukeun nya henteu nundukeun anjeun ngabunuh di dieu teh maksudna teh nundukeun nya lain berarti kudu dibunuh secara total tapi ditundukkeun di perangan an nafsa kana nafsu anjeun bisidkil mujahadati kalawan nemen-nemen merangan falan yahya maka moal pernah hirup naon pokol buka hati anjeun bi anwaril ma'rifati kalawan pirang-pirang warna kama'rifatan. Mantap, hati teh perlu dilatih ya. Perlu dilatih. Wa alam jeung kudu ninga anjeun ana ba'do masailika kana saenyana pirang-pirang pertanyaan anjeun alatinya tanah masail. Saal ta anu nanya anjeun ni ka kaula an hatina allati ngeunaan allati eta la yastaqimu moal jejeg naon jawabana allati bil kitabati kalawan tulisan wal qauli jeung ucapan saware pertanyaan saware masalah anu ditanyakeun ku anjeun teh moal bisa dijawab ku tulisan atawa ku ucapan ya. In tablug lamun nepi anjeun tilkal halata kana eta tingkah ta'rif maka bakal nyaho anjeun ma eta naon hiya ari al halah katanya. Jadi lamun urang nyaho kana lamun urang geus nepi kana tingkatanana maka urang bakal nyaho. Eta mah moal bisa dituliskeun, hese dituliskeun, hese dijelaskeun dengan tulisan, hese dijelaskeun dengan ucapan. Karena eta mah urusan zauknya perasaan jiwa. Wa illa jeung lamun teu tablug ya.
Fa ilmuha maka aringan nyahokeunana tilkal halah atau masail eta minal mustahilati tina pirang-pirang perkara anu mustahil termasuk hal yang impossible gitu. Li annaha karena sanyana allati atau masail eta dzauqiyatun bangsa pangrasa eta mah pangrasa hate pangrasa jiwa nya. Pertanyaan-pertanyaannya sebagian pertanyaan anu ditanyakeun ku anjeun teh moal bisa dijelaskeun ku tulisan, moal bisa dijelaskeun ku ucapan, tapi dirasakeun ku perasaan. Wa kullu ma jeung ari saban-saban perkara yakunu anu bukti naon ma eta zawqian bangsa pangrasaan eta la yastaqimu muajjeg naon waspuhu ngagambarkeun ma nyipatan ma mendeskripsikan ma bil qauli kalawan ucapan tidak bisa dideskripsikan secara verbal gitu kan. Kahalawatil huluwi seperti amisna manisan hese digambarkan melalui kata-kata kumaha rasana amis gitu. Au mararatil murri atau pahitna hamperu gitu. Pahitna hamperu hese digambarkeunana hese dijelaskeunana cukup dirasakeun gitu. La ta'rifu moal bisa nyaho anjeun illa bidauki angin kalawan ngasaan hanya bisa dirasakan kama seperti keterangan kama hukiat kayayen dihikayatkeun dicaritakeun naon anna aninan sanyanyana jalma anu peluh eta kataba ngirim surat saha anin ila sahibin kababaturan lahu anu tetep pikeun si anin jalma anu peluh nyuratan an tegesna arif merenyaho anjeun nika kaula kudu merenyaho anjeun nika kaula lazzatal mujamaati kana ngeunahna jima. Coba bejaan atuh kumaha ngeunahna jima teh kaifa halai seperti kumaha takunu wujud ieu lazzatul mujamaah kumaha sih gitu ya. Coba jelaskeun, coba gambarkeun ngeunahna jima teh jiga kumaha gitu. Fakataba maka ngabales ieu si sahibin lahu kasih anin fi jawabihi dina jawabanana si anin dina ngajawab si anin dibalas suratna tah ya fulan hey bro menurutnya hey bro ini sanyanya kaula eta kuntu bukti kaula eta hasibtu nyangka kaula ka anjeun aninan kajalma anu peluh pakot tungkul ye bro gitu nya barang sana teh itunya maneh teh peluh we wungkul wal ana jeung dina waktu ayeuna araftu nyaho kaula annaka sanyana anjeun eta aninun anu peluh wa ahmaku jeung anu kumprung ye barang sana teh maneh ngan peluh wungkul horeng mah nya peluh nya kumprung nya gelok gitu ya naonnya li anna hadhil ladzata karena kanikmatan ieu kanikmatan jima ieu teh eta zauqiyatun anu bangsa pangrasa eta mah bangsa pangrasa moal bisa dijelaskeun engke dina hikam ge aya li anal umur dzauqiyah yastahilu fi hal intibaratun nutqiyah bahasa nanti hal-hal anu bersifat dzauq yang pangrasa eta moal bisa dijelaskeun ku ibarat-ibarat secara verbal intasi lamun nepi anjeun ilaiha kana hadhil ladzah ta'rif maka bakal nyaho anjeun lamun pernah ngalakukeun mah bakal nyaho itu maneh wa illa jeung lamun teu tasil la yastaqimu maka moal jejeg naon wasfuha nyipatan atau ngagambarkeunna ieu hadhil ladzah bil qauli kalawan ucapan wal kitabati jeung tulisan moal bisa dijelaskeun atuh
Moal bisa dijelaskan. Da maneh di pampanama moal bisa karas, moal bisa ini. Akan manehna peluh gitu nya. Manehna teh peluh. Ya pokoknya mah hal-hal anu bersifat daok eta moal bisa dijelaskan ku ucapan ku tulisan. Ayyuhal walad wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.